Tegak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillah wa bifadlillah wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyaillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, minhul bidayah wa ilaihi nihayah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tubi'atini mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma shalli ala sayyidina mursyidina malikati fi az-zaman Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina mursyidina malikati fi az-zaman Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina mursyidina malikati fi az-zaman Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu nyala, senantiasa ayahnya kekayaan sehat, selalu ditambahi karomah dan barokah, anu parantos muncul ke urang sadayana. Al-Fatihah. Didoakan ku Abah alas pengerasa Abah pada hari tak kayak sumping ke Abah doain saya langsung Abah nges didoakan cukup dipenta nges tinggal wadahna siapkan ayo wadahna tadi siapkan manya doa nama urut kali itu kali gawean wadahna naon la ilaha illallah eta wadahna siap 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 naon siap naon ini teh mikir kudu ngomong naon hareup atuh geuna dongeng tukang ngarewas aduh urang kudu ngomong naon alah percaya ngomong naon pokoknya mah sana guyur namanya siap lamun rasa pula jadi cinta catat lamun rasa karena naon penting ieu anu eutina letah ieu ulah jadi cinta nah ulah jadi cinta ka jalma ieu cinta kita hanya untuk Abah ada bukan dua lamun terasa ulah jadi keluh sabab orang sadulur sadayana ikhwan dan akhwat siap siap unggulkeun urang doakeun Umi sing panjang yuswa sehat doakeun deui sadayana para wakil talqin khususna hadir biasa dayana panjang yuswa
sehat diistiqomahkeun pamangkuman lagi khususna anu tos berjuang di tahun 2012 sasi 7 teh tanggal nama tanggal sabaraha cek ketuana bukan nama tanggal saanu tahun 2012 dia berdiri CPM teh tanggalna tanggal sabaraha nak disarwakeun jeung juhuda 17 Oktober nya satu jeung CPM lamun teu 17 ulah miluan pamangkuman lagi dimuliakeun ku Allah sadayana madrasah Allah Lailatul Qadar mugia hasil maksad lulus rahayu berkah salamat dohir batin dunia akhirat panjang umur sehat istiqomah berkah sagalana sadayana salamina kalian ke rumah barokah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim orang sadayana hadir mugi orang sadayana bisa nyantak wih berkah kajembaran rahmannya barokah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lumayan 10 menit surah abah ulah leuwih di 30 menit lamun ngomong sabab naon lamun leuwih di 30 menit dibigilna manehna sorangan tungtungna kalituna suka siku sundar sindir curang carek tungtungna teh kitu hasilna naon ya kitu we kasurupan lamun aya kasurupan kumaha carana surah abah ngarapeun kan aya jawaban deui kumaha carana supaya kita sindir ceunah aya nu ngomong anggap we omonganna jika hitut kuda makanya omongan alus kudu dianggap hitut kuda justru itu bertolak belakang sareng kaseneng Sayyidina Umar bin Khattab mencintai dunia karena aya alasannya naon salah sayyidina karena di dunia aya indahnya mendengar nasihat makanya nasihat disebut hitut kuda mantap saur pangarsa abah lamun embung ka teungeul ulah naik ring dihanap itu geus ulah kasih-kasihku itu kudu ngomong naon teh alhamdulillah hiji urang ngadoakeun pangarsa abah mugia abah panjang yuswa eta teh yeuh engkop jang maneh panjang umurna nah kan saukur jalma anu loba manfaatna jang batur eta nu panjang umur loba manfaatna mah dibalik-balikeun mata kurang sing loba khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas aya pangarsa abah pasti panjang umur sabab naon urang loba anu butuheun keneh seueur keneh anu salametkeun nu di luar nu can ngirinya kali nu geus di dieu mah salamet sadayana oge alhamdulillah aing amin atuh jauh keneh amin urang mah geus disalametkeun Allah tidak menerima yang tidak suci karena Allah itu maha suci kudu nyata anu suci saha anu suci saat ini di depan kita ada orang suci yang bisa menghantarkan kita kepada yang maha suci siapa? Apa kecewa doa lagi beda jangan ulang ya perawina aja jadi seluruh murid abah mendapatkan perhatian dari pengasah Allah semuanya diperhatikan sadayana diperhatikan bahkan hiji jalma anu hayang datang ke pengasah abah untuk bersobat secara zahir itu sebetulnya keinginan untuk datang ke abah bukan karena keinginannya saja tetapi geus dijewer kadieu sia teh kadieu geus dijewer model mangkrok ieu
Pancarina mah ngajauhan wah. Diajakan mana kiban cangkel. Keleutik baheula. Diajakan ku ibu ku Umi Rosdiani. Ka Abah. Pak, pangrepresi. Suruh Abah, ayo naik. Anu naik saya. 8 orang naik saya. Anak Abah saya. Wah, guys positive thinking dia bakal dibawa ke Dufan. Ada apa? Naik high-es. Saya mau mewah gitu. Udah lama ya rumahnya ke tukang teh habis. Diajak saya ajakan. Habis itu lain ke Dufan. Kan Ciputat. Apa rena kamu bersalah? Naon? Nah, mana kiban teh refreshing. Surah apa? Mana kita refreshing. Lamun balik manakib kalaga gering aya salah. Tukang manakib geringan aya nu salah. Berarti tukang manakib kudu sehat. Kudu? Matak manakibana ulah aya kahayang. Cuma datang ke manakibana yang kapuji. Jadi mana tergina dari mana? Orang mau terkalkin 10 orang di aing 10 orang terkalkin sabarahaan amplopna 10 jutaan diterima anjir. Gimana kayak begitu? Mana gimana mau diudakna lain pamor atau ibu? Patuh pamer pamor. Lamun kurang patuh ke pengersa Abah karena melaksanakan kecintaan pengersa Abah atas manakiban yang namanya pamer jeung pamor bakal dibikeun ku Abah teu kudu dipenta. Alhamdulillah. Popularitas ceking saha nu tidak terkenal di dieu saha. Apa yang terkenal? Di mana? Tadi dia di langit. Ieu teh ngarendeng deui sadaya ngumpul sadayana di ditu teh. Dikumpulkan ku pengersa Abah. Mata kulis teu kudu kemana-mana deui. Dia makanya terus ngomong di udah 8,5 segala rupa. Udah kayak itu udah Abah kayaknya itu ulah wakat cicing itu lah betah keneh ayo. Punten Abah itu bahasanya jadi kieu. Terus itu yang ngacun 5 ya paling suka nyebut 5 gitu. Lain pamajikan 5 lain. Berani boro-boro 5. Hiji gitu bisa dibawa ke gitu. Mama kalau miring cenah kemah kukulilingan. Hayu. Engke ah lamun budak geus aragkeun cenah bade ngiring. Hayu we ngiring mah. Anu eta budak mah teu gede-gede. Bijil deui. Alhamdulillah. Dari bibi aku Abah mah cenah 16 tahun teh tos 8. Can sabaraha tahun nikah 14. Sabaraha budak 5. Abah mah 16 teh. 12 tahun teh tos 8. Semangat Abah teh. Siar ngomong budak teh. Mantak sok pulang di KB. Ya ulah di KB terus kombaan urangna balik manakiban tong geus sare jam 12 lewat 1 menit Abah teh ibak teh matak supaya aya kegiatan nungguan jam 12 jeung aya alasan kudu mandi kapan urang makan dulu kabeh oge murid mah di mana-mana kan Abah melakukan semua yang amalia anu dilakukan sadaya ku Abah eta teh yang salah. Hinaan-hinaan yang datang kepada Abah, cacian yang datang kepada Abah, kebaikan-kebaikan dari orang yang menghina, orang yang mencaci dikumpulkan ke bangsa Abah yang salah. Kebaikan itu dibagikan kepada kita orang-orang murid Abah yang hararan.
Ya Allah abah tolong atuh yeuh pegat rantai mah atuh tukur ngagorong ka abah abah kabengkel badan coplokkeun heula mantek nah dorong sing bener dipilihan atuh gerak curhat teh sok kitu mah 5 supaya orang lebih dimudahkan karena kamari lungsur maklumat di bangsa Arab. Naon? Maklumat naon? Allahu la latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwa qawiyyu. Surat naon eta teh? Surat ayat 19. Salam kisah maklumatnya kisah silsilah kasabaraha 30 sabaraha kali dibacaan 38 terus sabaraha jumlah hurufna 38 jumlah ke 38 sabaraha jumlahna 114 jumlah surat dina Al-Quran sabaraha 114 ente Al-Quran apa? La ilaha tak kodok minta dunia dari dunia 7 lapis langit 7 lapis bumi ditimbang sareng la ilaha illallah berat kena ke mana? Maka pusing ke dunia Khalifah fir ardi ya pemimpin di muka bumi sadayana banyak pemimpin diatur ke dunia la ilaha illallah geus boga tinggal diamalkeun kalau bikin miskin mikir mah ieu mah miluan thariqah kalau bikin miskin aya oge anu sasalaman ka abah ieu kalakuan di Iwan ya akhwat nih harita urang surang Semarang sasalaman ka pangarsa abah teh nuju ngabalieur ka mana dan unung teu datang deui ka abah datang deui cenah ka abah daya Pak Abah kayak gitu biasana mah sok ngomong abdi cenah neng abah datang biasana gitu sing mikir atuh ai tamu abah teh lain manusia manusia aya guruna jin aya guruna malaikat aya aing guruna kabeh saur saha saur bahasa Abdul Qadir ayeuna di ada zaman saha apa eta teh guruna sanarea bukti naon geus teu kudu bejakeun dia mah aya wakil talqin datang alhamdulillah abah kemarin 400 orang ditalqin cik atuh mikir aya nu nalqin saha teu beja ka abah abah alhamdulillah kemarin abi muka titik manakib di anu cik aya abah hadir teh di manakib make laporan saga ngegek gitu gitu terus ngabah ulah ngomongkeun batur terus urang dan Allah ngegibah ngomong Fir'aun ngomong naon gibah halus tuh ada terbangsa Allah dia titik manakib abah hoyong 100 titik manakib per kotak per malam Yehuda siap mana hah ada ulah di Yehuda mah terpantas di tempat parkir mah dia lagi berpangharup jundun modal bakal 38 makanya dia di tempat parkir waduh pangharup jundun modal bakal 38 tukang ngembangkeun manakib lain tukang lege-lege dan lain tukang ngembangkeun manakib toh 100 titik manakib per kotak per malam cung nugas muka manakib di rumahna cung di Tasik cung sabaraha titik manakib cung nugas muka manakib belah ditutup belah ieu urang ngadengana ge geura maruka atuh naon alasanna teu boga duit kewajan susubuh kewajan amplop ulang pernah makil talqin can boga amplop
tapi wakil kaki nama geus aya aman nanti arba lamun rek ini mana ki beuteun kudu sebeul jeung boga ongkos can paling jadi teu kudu diangkot jadi ini geus mana kiban gerak muka teu boga teuing naon siapkeun wae cairan panas jang naon kopi jang ngopi da ayeuna mah udud teu meunang teu meunang urut kene ngomong wakil tahun urut kene haram nih makan panelan gula urut nak ayo nama ya bagi palintar iwan mah malu naon sih heueuh pang dititah ku ambak tanggalkan rokok enak bagi palintar malikir ieu dalil rasana masuk akal ya apa urang teh kudu robito aya udud teh alat robito tercepat nah sia begitu cekreskeun udud urang teh langsung ingat kanu nyerang udud oh Gusti ya mun rek udud keur manakiban indit cincong ulah di dieu eueunan heula manakiban tutup heula bari leumpang Allahumma gimana manakiban teu kuat-kuat jik coba ditutup di Cilembang leumpang kan ngabas udah beres ya nu ngarokok gerak eureun gerak eureun tong mindo aya rokok tadi teh naon aya 5 ya 5 lupa hiji supaya orang mudah supaya orang asup karena golongan yasya yang dikehendaki duit hanya untuk orang yang dikehendaki mobil hanya untuk orang yang dikehendaki ayeuna jalma pagawean tukang parkir hayang mobil Alphard mikir mau kabeuli mau dibere ku Allah nah can aya yang pajakna panti dia ke Bandung ke dia ke PP 1 juta ayeuna bebeunangan tina parkir sabaraha 40.000 matak mikir kieu anu asup akal geura ibu kang hayang teh pan ku abah itu dibatasi urang mah ulah aya kahayang urang ulah aya kaboga urang ulah aya kanyaho urang kan saukur nyaho abah kahayang urang hayang abah eta unggul kamu mah urang yang seueur boga matak salat awal waktu nu kahiji tah gawe ayo hayya 'alas shalah ya wah kagok teudeung deui can waktu nu balik keur mencuk keneh keur laladang keneh aya di pasar gitu ya kagok kita pas hayya 'alas shalah kagok aya anu datang karek meuli hayam saha tukang ayam potong gitu ya adang ulah itunya geus aya kudu laladang cik mikir penting nu mana antara ngaladangan meuli jeung salat cek pikiran anu bener mah mending sholat cek nu kakekeloan kudu nyaman kayak sholat nomor 2 nu kahiji mah syahadat udah meninggalan ulah tah mata pieuh nu geus ngagarayot di langit teh teu diajul ku urang teh lamun urang teu datang teh ka tempat sholat lamun urang datang ke tempat sholat jawabanna langsung hayya 'alal geus eta abah mah geus tubi ka dinya tos tubi ka dinya
hak urang teh hayang bagja embung sulit embung aya masalah hayang beres segala rupa urusan urang sareng Allah beresan. Yo mah loba duit sholat bepedah tetangga loba duit arah sholat ulah nurunkan itu dah lain murid itu wing mah turunkan abah 10 menit sebelum adzan sudah duduk hese buat hese hese tak hese 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 lamun menang duit atau coba lamun tas sholat ujuk-ujuk duit 70 juta baik tuh negara yot langit tinggal diajul Allah ku eta panggil kata kan ada nih wali nabi jeung malaikat dulu ada ibu cukup teu datang urang teh murid apa ditahan hari eta murid saha cenah kalah ka macul bae eta ladang wae eta narik angkot wae murid saha eta kalah ka boxer wae eta salat eta asep oyot kono murid abah awas yang satu gembolan ka abah mata abah beuki beungar murid pamere ti urang kedul harta jang urang dicanakan ku abah siap gitu lain gitu siap jang urang dipasikeun ka abah palingan beuki samsara yo mah eueuh nu meuli ka pasar nyalahkeun ka tuyul nyalahkeun ka jurik eta teh kelakuan kuring eta teh proyek eta baheula di Cikurubuk teh proyek eta gedung-gedung ngobotolan tapi teu naon da baheula sapraku abah diwarangkeun tos geureun cek gentos ikat ku kopoya pangsi ku gamis sarunggu sorban padahal ku tasbih geus geureun di dinya mana kiban ka mana-mana ternyata nikmat mana kiban nikmat seueur golimahna seueur ulah ngomongkeun pahala ulah ngomongkeun berkah golimah loba golimah obarana nu hayang tas nu kadua zikir nu tadi teh urang dipaparin ku pangarsa abah surat Asyura ayat 18 urang geus boga la ilaha illallah tos ngagaduhan tos gaduh berkah kejembaran rohmaniyah la ilaha illallah kuwi oge ka la ilaha illallah ieu mah eta ayat ngahajakeun dibabaca kena maklumatna mudah maklumatna menguntungkan ya aya duitan kan eta mah tapi maklumat anu dititah ninggalkeun rokok mah hese loba alasan di pilihan urang mah maklumat sadayana pake tanggung jawab buru urang model Syekh Samsudin pernah dicaritakeun di Tasik Syekh Samsudin miwara ka Syekh Jalaluddin ya meuli arak meuli minuman keras kali itu da kuring mah teu bisa sare lamun teu minum eta Syekh Jalaluddin keun ka mikir kumaha carana urang mah dasar kita ku guru ini tuh angkat palapak kapanggih ku jami anu kepo zaman ayeuna keur karepo gedeng-gedeng mukaan HP ningali status batur padahal mah jam lain yang manehna kepo eta jang abinya lain keken ya eta Syekh Jalaluddin mah nyangat air keras minuman keras dipegat di tengah jalan, digarabukan ke masyarakat asa katipu karena beliau itu adalah imam masjid, beliau itu ngajar ngaji barudah tetapi asa katipu nah asup kadai Kristiani beli naon, beli minuman keras datang Syekh Samsudin ayo naon yuk saya murid aja beli minuman keras mana asaan ulah
ulang warga dituduh di dahar. Jadi asa ternyata cuka yang bumbu masak dirubah ku Syekh Samsudin. Tanggung jawab buruk, tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Siap kurang terus ittiba kapal sahabat. Siap tuturkan para sahabat zikirna khotamana manakibana datang sohbah secara lahir nucan pernah kasih narasa cung kamari para sahabat kantos yang lamun aya jamak mung nyebut sir narasa sarua jeung neuteup curug dina ringing. Para sahabat tidak pernah, bangun sahabat sampai sekarang tidak pernah ngomong yang lain kecuali 3, zikir, Abah Anom dan Suryawaya. Dan kita semua harus ngomong 1 zikir, 2 Al-Aos, 3 sirnas. Sok kadang ulah yang disampaikan oleh ku Abah. Urang butuh ku Abah. Begitu berkah sadayana sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.